dek naon tuh ngawadah anu kitu istiqomah. Tapi pernah terjadi hujan ternyata karasa atuh kabanjiran. Setahun ke tukang kula ngimpi ke Mekah. Encan setahun lah bangsa 7 bulanan. Ngimpi ke Mekah henteu jeung Haji Ben di sorangan. Ngimpi na sorangan. Datang ke Mekah di arah Tanaim kadir terus lewat datang lain ti Madinah barang jlog memeh ka Masjidil Haram eureun tidinya aya pondok pasantren ala kulon ala urang lain gedong tina kayu biasa aya kolongan cekulat aja pondok kos kieu mah pondok di urang ieu mah saha sih beberanian amat di Mekah nyeun pondok kos kieu sateu pararantes teuing di negara beunghar kaya raya aya pondok kos kieu pasti kajen kukumaha ieu mah urang lembur urang nanyakeun kula ieu pondok saha ieu cenah orang Banten satu Maulana Hasanuddin. Masya Allah Maulana Hasanuddin nusuk di zarahan teh heueuh ieu kuari aya atuh aya di mana cek kula teh eta cenah di imahna tah eta imahna kula harita gegeuraan bae hayang kapanggih langsung salam disambut dijawab salamna aya dan keur ngobrol jeung urang Arab nama make jubah ari Syekh Maulana Hasanuddin nama make samping make baju coklat kolot bentukna sapari kerajaan Jastong Banten lah kos kitu. Akhirnya tuh kula sasalaman atuh diuk ngobrol. Ieu goreng Maulana Hasanuddin. Masya Allah atuh hebah dina pangimpian. Ditanya gunyana biasa jawab tanya jawab kula kagum aya pondok pesantren di Mekah model kos kieu. Kula nanyakeun caina hei caina ieu ti mana? Oh ieu diajak ku jana ka tukang. Masya Allah empangnya lega nya herang caina tidinya tuh kula mandi terus wudu nginum cik Syekh Maulana Hasanuddin aya deui anu paranti ka Banten paranti ka Bandung paranti sakuliahing ieu terutama Banten caina ieu diajak deui luhur jadi tempat kos kastrol luhurna gitu tuh kastrolan gede perasaan teh tina taneuh tapi gede nah ieu cenah nu jurusan ka Banten da ieu jurusan ke Bogor terus disebutan Masya Allah cakula ieu kacaian ti dieu kabeh cai tidinya obrol lanjut terus datanglah ke Masjidil Haram kula mah moal dicaritakeun terus na panjang yang terjalain ngimpi sanaon gitu lang istikharah lain teh ngimpi kos saji panika panggih jeung kuntianak we gitu tengah haja-haja Masya Allah eta kagum jasa ya Allah ya ruka dedelekeun we ka dedelekeun Syekh Maulana Hasanuddin anu ka dedelekeun pohara terus we kabayang-bayang kabelah dieuna ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu tah mah urang ka dieu dugla-degle jol abah nyaritakeun dia pembangunan majelis
dinya ku abah teh geus balocor tencan bocor bah kula teh bisa galar ngobrol be geus mimpi katilu kali di tukang dieu aya maung di luhur genteng maungna maung gede jasa di luhur genteng ya Allah tasi maung atuh da kumaha asupna ieu ka dieu aya maung di dieu belawetan atuh bareng kula deuk asup teh jadi maung ngagopayan ka dieu ulah sieun ya mau ngomong iya mau ngomong iya beda ya tapi tetep bae ngaran-ngaran maung atuh sieun di luhur kenteng gagupayan ka kula gitu aduh tadi ulah sieun-sieun aya saha tuh ini sok ngajagaan majelis maksud ngajagaan kumaha lamun anu nundutan ditoel aduh ente tambahan tuh kadijan teh paling dikegel berenang tak mau ngobrol Masya Allah cek gula turun atuh ieu turun udah di luar aja ngobrol nak keula cek kita antara dia ngajagaan majelis luhurna gula di dieu ngajagaan mas ditanya terus ayeuna turun ke handap ngobrol ke aya di mana? Itu nusuk di dia di zaman Abah. Kula inget ka dongeng Abah. Kabehan anak nyarahun. Sing hade di dia aya 2 maung. Ieu kabeh ti Cikadueun. Di zaman Abah masantren di Sekong, ieu maung nutur-nutur Abah bae. Kuari ngajagaan di dieu keur masa hirupna. Besi deka masjid engke aya ucing letik herang matana coba gedelekeun terutama pe Jumat nah eta engke kadeleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can orang kaberenehan ucing deui can orang ge kaberenehan can mah terus terang bae masyaallah ieu omongan Abah can kalaksanakeun geus aya ucing kula lalaunan jatuhnya gedean sakai aduh teu bae teu deuk diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kabelah dieu pas poe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masjid ieu mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang demo aya ucing anakna ngeok tambah poho maksudna poho ka omongan Abah nu kamari-kamari ieu diinget-inget mah tun teu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar inget teu inget sama sakali sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai sia ngaganggu aing kunaon dideleukeun keur gedean ieu horenganna Masya Allah bukan ngagedek sieun akhirnya barang ngagedean besi ngerekep ada cek orang mau ngampurannya atuh bis we kula membahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we detik deui berangkat deui tidinya berarti ieu maung Cikadueun geus sakali-kali datang da maung kukula mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu dek naon atuh gegelan habek ka ditu teu kadeuleu deui tah mau warna nu kadeuleu kukula maung putih tapi aya kahauk-kahaukan seperti etalah terakhir Jol Habib Lutfi ka dieu peuting-peuting keukuh nya nemen tadi anter ka supir-supir teu bisa katahan kula kebenaran ngariung ka Cilongok Ganduk tungguan nya di imah saneungan atuh datang ngobrol lah nu diobrolkeun teu jauh jeung nu diimpikeun ku kaula aya amanat-amanat titah ngahaolan Syekh Maulana Hasanuddin sa provinsi Banten kula nu kudu ngayakeunana atuh teu sanggup
itu teh sanggup di ditu loba tu bagus nu kiai-kiai akhirnya kukula diusulkeun tu bagus anu nu ngagegeh Habib Lutfi teu ngajawab aya kiai anu mulai Pandeglang Serang teu ngajawab Habib Lutfi akhirnya ngobrol ka mana deui terakhir ngobrolkeun eta di kudu ngayakeun haul Sultan Banten sanggeus terus ulah ge 3 kali ngomong seolah-olah perintah teu dijawab nu ka 3 mah besi bendu ka hiji ka 2 mah tetep dijawab embung lain embung teu cinta tetapi atuh manya Bantenna di ditu urang nu ngayakeunana di dieu sanajan haulna di Banten tetapi kan eta melalui proses teu meunang ngahuhuluan ngaluluhuran nu ngagegeh di ditu tetep teu kabelah dieuna horeng ai haulna mah tetep dititah inti nama panjang disimpulkan nyeun majelis teh ya ieu perjalanan nyeun majelis jadi lain sambarangan seperti gitulah prosesna sabada haul sabada ngayakeun rajalbana pamuludan di Gunung Karang eta teh terus nyambung ka Habib Lutfi datang Syekh Maulana Hasanuddin ka Habib Lutfi ngobrol lah jeung Habib Lutfi eta akhirna nyana ka Cilongok datang ke Cilongok jam 10 kula datang tas ngariung 10:30 nah jadi kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun kapanggih di Mekah jeung kula ya Allah berarti bener eta lain si Hasanuddin jabe beja ka Habib Lutfi masyaallah akhirna dikencengan tenang jeung kula duit mah tadi teh apana teu loba di bank kula mah tenang jasa hirup wari hiji atuh ja anak geus di ngaranna kabeh ge geus eueun nu teu di ngaranan kabeh alhamdulillah duit aja ambalayah di bank pokona geus moal beak we hutang we ambalayah pikiran teu nanti dia ngapanggih deui abah deui ka dieu diuk bae di dinya neuleuan deui majelis neuleuan dek kurang ngobrol deui beureun isyarah terakhir nyaritakeun tihangna geus dirobah ta encan ceknya tihang majelis terakhir ngimpi eta ya akhirnya dikencengan berbagai pemikiran geus deuk dicor liwatkeun ka jalan kemudian aya alamat teu bagus deui batu bentukna kieu alamatna teu bagus deui ternyata kuari gambarna kudu percis Masjid Banten kos gitulah berawal perjalanan deuk ngabangun majelis ukar-ukur sambil digambar sing hade jekula kudu percis Masjid Banten lantaran titahna kos kitu akhirnya digambar pernah ngadatangkeun tukang gambar di PNS ternyata meureun teh izin Allah eta teu bisa dihubungi lain embungeun geus teu bisa dihubungi tertanda teu aya izin neangan deui tukang gambar anu hebat insinyur ternyata begitu datang ka dieu encana naon geus nyaritakeun pembiayaan teu nyambung aya deui tukang gambar ecek-ecek ieu geus teu wawuhan cacing teu wawuhan gambar ternyata nyambung aya jadi profesor ecek-ecek tetapi punya kemampuan luar biasa nah kemampuan dalam arti pemikiran Banten nah horenganan lain masalah jitu jeung teu jitu nah horenganan ieu memiliki Banten atawa teu nu dipilih teh hatina tetap hati Banten kos gitulah dengan biaya insyaallah 12 miliar sampai 13 miliar nu geus aya duit terkumpul 15 miliar
leuwih duit malaya di batur anu kos gitu wah tuh saya mah ginjem nggak ada yang loba duit minjem tolol lain dek nambahan anak buah waduh brengsek bisi aya di lembur-lembur di mana bae anu keliling dengan dalil jangan bangun majlis Cilongo Komo ngajual ngaran-ngaran kula tewak bae jelema tewak kula porgen kula mah teu izin bisi di mana bae di Sepatan di Cikupa di Mauk atau di Pakotaan memperdulikan peduli ti ditu nama ndek mantuan dengan cara kumpulan dana-dana di luar teu izin teu meunang tawa di jalan-jalan yang majelis taklim Cilongok ulah insyaallah sanajan kula teu usaha sanajan kula teu jadi karyawan egle teu jadi cinglun teu nah insyaallah kuari bae besi nunggeus araya teu lapor deui gubrag-gubrag bae haji ujang-ujang mana teu nyaho kemudian batu kali cenah haji ade can nyaho nu mana sakedeung dieu bakal aya datang semen teu nyaho urang manana geus gubrag-gubrag bae datang ka kuari can nyaho urang mana jeung saha asana ieu mati langit kajeun kumaha itu jauh datang ke kuari laporan bae haji ujang mana nyaho cenah cak budak ieu teh sia mah laporan deh pasir teh sa ti haji aman urang mana aja urang picung mah geus maot nyaho cenah ti haji aman datang deui batu ti haji ade teu bebeja deui eta ka kuari nah tak geus besi aya nu mentaan dana di jalan raya di mushola di masjid atau keliling geus betewak bawa ka dieu diasupkeun ka liang engke dicor ulah kumaha deuk kiai lamun kula deuk nyumbang atuh coba gak masalah deuk nyumbang ngan ulah melalui kos kitu sebab terkumpul dana geus 15 miliar nu batur di bank insyaallah lalaudan dengan niat ingat ka ngabangun masjid menelan biaya 10 miliar leuwih dengan modal awal 300 juta rupiah 300 juta tapi kuari menelan biaya 10 M alhamdulillah terakhir bakal kuari naon ngaranna marmer tiang terakhir lantaina insyaallah geus aya deui nu deuk ngamere jariahna sekitar 1,5 M jangpi lantai aya deui nu kadenge deuk mere deui 1 M tarima bae ke jang beli mobil tuh coba bagi dua wah brengsek ye we tepuguh teu karuah yang bagi dua tungtungna orang bisa gelut jeung nyana bari duitna macan aya nah iyalah perjalanan atas alamat-alamat seperti eta di jero hate kula mah sapira atuh majlis lah jadi pakeun lagi sakieu geus di beneran luhurna ternyata keukeuh Banten deui itu dua kumpul Maulana Syekh Maulana Hasanuddin Kapangi di Mekah barang loba foto-fotona Syekh Maulana Hasanuddin kula ge tengah barang aya urang Banten kula ngobrol sakureun teh cenah kieu jeung foto kula mah teu engah ke emang aya fotona aya geus atuh kula teu ngomong deui ke iraha waktu deuk neuleuh fotona akur henteu begitu aya di Banten foto Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah kos kieu lah Syekh Maulana Hasanuddin
Aisyah Maulana Mansur maungna doang tah nu hadir ngobrol cingkun tak sing hade geus guguli bedan di dieu maung geus maning masrahkeun diri bae maung ieu mah emang leg-legeun sia aing mah ya gila sebadak meureun ditaroelat jelema ku maung ngaju sia ngaji mun teu ditoel sia ku aing. Iyalah lain panggilan semata-mata panjang keneh mun urang nyaritakeun tentang kitu alamat-alamat secara globalna seperti eta bahkan aya cai anu ngucur ti Mekah cek Masa Maulana Hasanuddin na ieu ka dieu cai langsung ti luhur teh anu ka Banten cek anu ka Bogor ka Sukabumi terus eta aya ieu ka mana ieu nu teu disebut iya cek janan nu ka Cilongok ya Allah cek ulah kieu gua mah geus mandi tadi di dinya tadi empang geus wudu nginum sagala eueuh masalah ke nginumna di Cilongok bae cek janan tah beusi aya cai tukang kupat misalna dia eta legut bae legut nurut gumbahna teh eta tah badak ulah diinget ka kieu zaman abah jelema nu marenta cai ka abah mah tilok jajampean keur sare kieu dihudangkeun babah ya jelema ceurik minta cai hudang gurinyal nanyakeun kunaon sia anu bari peureum bae nyokot cai ya ngetilok dijampean deui abah mah yeuh ituna ge mang meureun hiji kumaha cek atuh geus bae dibawa cager tapi deui anu macem-macem da kula sok nyaksian udang es biasa aja yang dihudangkeun ge kula aya nu ceurik maksudna urgen meureunna darurat akhirna naon tanya anu sampingna ge dikadiekeun we abah mah nyokot sia cai cenah ka dieu abah ieu tunduh cokoteun ku kula ka dieu ya itu dijampean deui pernah haji pendik kitu tah jelema nyeri beuteng nurutan abah teh dijampean bae barangan bae jana geus bunga barang ditanya isuk datang mak anu nyeri beuteng teh cager geus dikubur ya Allah kaduhung nanya cek aing tah aju ka dieu terus jadi beureut lain sambarangan teh cai teh eta kaimpi nu tadi kokocoran teh maka ieu nu ka Cilongok ikeur carita ngimpi ieu mah seperti etalah bisa dimaknaan cai-cai tersebut adalah cai-cai hikmah teu bisa dibendung ku ari loba jasa nu ngaulah nu kadenge ku ceulik kula bae ge naon sia ka Cilongok mah teh cai di aing ge loba cai tapi tetep bae nu diomongkeun kitu embung aing mah cai Cilongok bae deui kiai sia benta cai ka ditu wae gering bae lain eta jelema teh lantaran nyambungna batin mah moal bisa dihalang-halang geus we eta cai da lain cai nu kula lain cai nu abah horeng eta kaimpi tah ieu ka mana ieu nu ieu gede ieu teu disebut nu ka Banten disebut ka Bogor disebut Sukabumi nu ka mana we loba tah ieu nu gede ka mana ieu bang cek kana ka Cilongok masyaallah cek kula geus mandi di ditu geus wudu geus nginum di nu herang ieu leuwih herang cek semua sandin kan kebaya di ditu nginumna seperti etalah masyaallah nah kieu lah ieu ayeuna geus di liang-liangan kemudian sing ade kebalik ngaji aya nu tijalikeun di dinya di liang mentak daya banser di dinya eta nungguan wayahna bayar ka banser nu nungguan supaya bisa kawin nyana ieu basa kadar nyaritakeun perjalanan ieun manis imah ieu titah ulah dibongkar lain dikeramatkeun tapi titah ulah abahna diuk bae di dieu neuleuan ieu kumaha balocor eta imah ieu mah cenah antepkeun bae mentak imah ieu bakal aya di jero majelis sesuai jeung perintah padahal mah sapira imah jang naon tu imah beusi tanda tanya engke dibejakeun sote lain naon beusi tanda tanya kok imah teu dibongkar ieu lah cak abah bari diuk da di dinya
iya masih geus balocor gitu matihangna geus digali ieu imah mah antepkeun sakena ulah dirobah-robah nu imah kayu mah nah atuh geus moal moal dirobah sebab ku ari ge nu sanggupeun hees di dieu asal hees bade toelan wae aya bae tah nu noel teh aya bae geus teu percaya Allah tapi sorangan semaya berani tujuan atuh sorangan coba ih ku lagi merigak bulu naik kadinya nek nginum bawa sasat terjadilah aing malah ieu bae rek diapankeun beureunanan ieu kan renovasi tadina Ibah Abah Haji Odi Ima Ilot terus dibangun kan ku Abah Haji meureun pake maca sholawat pake tahajud pake zikir meureun gagedeuna mah teu sia pake deui ku sia tah sia tah zikir di dieu ulah molor bae maksudna kitu lain kakula ka ente kabehan nah iyalah insyaallah imah ieu mah sesuai jeung alamatna amankeun bae ayana bakal di jero majelis jadi ieu majelis ieu imah tetep aya henteu maksud ngeramat-ngeramatkeun henteu jeung naon sapira kayu nya dikeramat-keramatkeun henteu ieu maksud ngeramatkeun imah ngan cek Abah seperti eta tak digambarna cikula tetep utuhkeun dibejakeun sote besi engke haju tanda tanya kok imah teu dibongkar aing geus dibejaan mah geus nyaho sok dibejaan deui ge poho deui aki-aki mah kieu emang ieu mau dibongkar tangkorak sia aing geus kocoprak bae nyumbang teu sia lah ya Allah ya Rabb nah tesieun terjadi sadajan miliaran nu mantak miliaran lantaran make konstruksina besi serba besi nu mantak serba besi lantaran kan bari dipake namun dirubuhkeun sakaligus saya besi makan tiang terus luhur terus kentengan karak ieu dibuk ngomong mah babarita set dibuktiin nama hambalayah kayak ngaran-ngaran ngabangun mah teh insyaallah sanajan miliaran teh sieun saetik-etik acan nu mantak teh sieun 1 miliar 10 miliar 20 miliar nisbat di Allah mah eueuh nanaon Allah maha kaya Allah maha segala-gala ente dek jumbang mangga teu eueuh masalah nusugi masuk ka Jumal ngaji-ngaji yang 6 bulan sakina. Jelas. Nusugi masuk ka kasiedan bae. Nu susah mah beranian. Nu susah mah beranian nya neuleudeun deui kage nanya can anggeus Kiai. Ayo aing tanyaan we ku sia. Nu susah mah kos kitu. Nusugi mati lo, nusugi mah. Kewe geus jadi cek kewe jadi. Apa masalah deh kuah gitu kuah pendirian masing-masing baik. Nah, tesieun sebab Allah Maha Kaya. Ingat kula dongeng di Baghdad. Ya seorang pemuda nusa urang ngabangun imah pemuda gede dan jeung agrengna pohara. Urang Baghdad sa Baghdad kabeh gideg dicuk-cek Masya Allah entah aja mah ngabangun tuh pan hayang kadenge kos gitu nata hayang cek ya cak datang gitu lega tanu ngabangun ngadengena oh gede amat Masya Allah tah hayang dikitu-kitu pan ngabangun oh pari mah bagus jasa ieu mah oh interiorna wah sagala-galana wabeh geus kadenge sa Baghdad aya sahabat ngaranna Malik bin Dinar kabejaannya kebejaan datang kan nu sae nu pemuda mana gerokeun punya ieu masa imah kula sabaraha ieu biaya ngabangunna 100.000 dinar 100.000 dinar Masya Allah sadinar kan 4 gram kali 100.000 dinar sabarahaeun mun duit rupiahna sabarahaeun mun rupiahna hese nyaritakeunana. Kulang geus nanya ka Haji Pede, Haji,
lamun 100.000 dinar sadinana 4 gram sabaraha duiteun teu bisa ngitung teu bisa sakitu ge pedagang nu mantak utang ambal aya ge eta dagang teu bisa ngitung teu bisa datang ka kuari can kahitung gunyana da teh naon